Hiji na 2.000, dua na 2.000, tilu na 2.000, opat na 2.000, lima na 2.000. Lamun 2.000 na aya 5 jadi sabranya? Berarti 5 dikali 2 jadi 10. Jadi 10, 2.000. Oh bener, pinter jasa orang yang benjo. Hiji na 2.000, hiji na 2 na 2.000, tilu na 2.000, opat na 2.000, lima na 2.000. Wah, loba. Wih, Benjo boga duit ya. Iya dong, Benjo mantas ngebuka celengan mang. Jauh kene kayak kelebaran sedih bongkar celeng anak. Kudan gitu, sirik eta mang dadai mah. Jo, duit saya itu Jo. Duit Benjo lah mang. Tumben amat kasih buka duit. Iya dong, emangnya Benjo kasubek anu tilok boga duit. Din, daripada orang gabut, mendingan orang main kiu-kiu yuk. Main kiu-kiu dai. Oh, Din, aing geus mawa kartuna yo. Ubar kesel be. Kalau saya ge, hitung-hitung bari ngabuburit be, moal kerasa puasa ge, hari bari main mah. Oh, bener. Tapi masangna ulah gede-gede 2.000 be. Ubar kesel doang ieu mah. Oke lah, gaskeun. Jo, dek minum mas ya. Ayo ge, supaya ulah kesel teuing be nanggon maghribna. Nah, pinter sih ya. Anggeus ayo. Anggeus, aing beladinya Jo, tempatna pokokna mah. Oke, siap pindah awas. di rumah dirinya mah hoki kana mah. Yang aing mah hoki jadi dia mah. Nek salah ini mah gabi, ngebagi ya. Ah, Nek salah. geus ya heula bela aing mah can bisa. Masalah Oke, baik. heula mun langsung ngebahas. Siapa? Siapa duit entok? Atuh ae lah. Ieu kan. Ih, siapa duit? Salahan refleks kan. Masa niku gua raneng bae. Juga be kabeli jeung kolak nambahan. 2000. Heh, Met, ditambah galang saya aku masih ya. Ulap aing mon, sia be di itulah. Atuh berat, Met, mau kabawa ku aing mah. Gerai cek anan suku masih ya. Sia mah gak gua aing bae lah. Bogo keur poso kieu mah hareup naon aing leuleus aing asa utulangan. Di kumaha ge, jam mau kabawa ku aing mah. Geus segala ditu atukeun bae ka warung kek dibawa, ku mah ngedengeulan. Oge, payah si Mamet awak doang gede segede bagong tapi na lemah. Ih, lamun lain alok we ditindihan sia Mona. Bawa eta sungut si Mona, cipok aing monyong kek. Weh, ya. Astagfirullahaladzim. Heh Benjo, Mang Dadai, Botuna. Sadar coba sadar. Allahu Akbar. Nah, sih subek lah. Nah, hai ka alem. Istighfar dak, bulan puasa, bulan suci. Ya Allah Karim. Kami nyaho subek ieu bulan puasa teu kudu dibejaan ku sia. Nyaho, tapi ke paruasa subek. Emangna sia doang nu puasa. Sombong amat. Atuh keur puasa ongkoh, tapi kunaon maren judi. Justru karena kami sabari ngabuburit ka subek supaya puasana ulah kerasa lelah teuing. Kan ari main mah aya hiburan. Dasar jelema bloon, geus salah kaprah ieu mah Benjo, geus teu betul. Terus kaneng subek lah. Di bejaan hese. Mabur-mabur itulah ulang urusan kami masing-masing be. Mendingan saya salon urusan tabuk saya ulas barintik. Buk si rintik itu kok sayang monyet. Etes ya, sok mau bu. Makanya mabur-mabur itu. Ka subek geus ka masjid ka ditu, geus tabah bedung supaya cepat buka. Dan Benjo, berangkene mah. Kayelah supaya nu kegebukan dah. Dasar jelema redan. Sia, lu jelema dan lepas mas subek. Ih, pinekeun Ya, 2.000 tah, geus mabur itu mabur. Nuhun, Jo. Seri ya, diberi duit mah. Hanggeus ayo lah turunkeun kartunya. Ayo guys. Naing mah 5. Lemah. Tahan aing tah. 7 alias 7. Kedeng heula. Tah, le Benjo 8. Ih, eta si Benjo panoon, aing main judi ku hoki aing mah aneh. Oh, aneh aing mah aneh. Ih. Mun nangis geus kocok deui. Mona. Ini ke mas ya? Bari pemogalan segala. Nu ka warung, Mang.
Ulah ka warung atuh, mending di dieu heula diuk. Oh, mon sini, diuk biar Bang Dadai pangku. Ih, amit-amit. Tes ya, amit-amit cenah. Sok jual mahal sia, mon. Emang mahal mau nama? Oh, geus mon, sabaraha harga sia? Sini, adirin pangku, kayak dibayar 200.000. Naon sih? Emang mau cewek apaan? Lah, sok menapik sia mon. Nyaho, tika dia diuk. Disidin 200.000, kuain ditambahan 200.000. Asal syaratna, sia daek maturan diuk kami main judi di dia. Yoi, sini mon, kayak digilir diukna. Mangku diukna digilir. Dasar aki-aki botana. Mau nyeri hati dikieukeun. Asa harga dirian mona. Baperan ya? Malum lah Din, masih ABG. Oh sih. Lagian ge, kudu inget karena umur kagodaan si Mona, nek kagodaan mah tuh janda nu sing cuan. Ini tuh Benjo, ente level. Tuh level cenah. Harus lagi masang di. Kau saya keren kocok. Kosok sehatan menang sa. Masang heula. Masang lah 2.000. Masang heula. Menangan baik. Kudu sekali. Ayo nama, aing pasti menang ya. Mual. Mual. Buruk mah buruk be, kartu. Biasa be Benjo nyebut buruk nah. Terus aja mau tata. Bisa dokter Bang Dadai. Mona, saya kunaon? Kita megang dua malah mewek. Mau nyeri hati, Met. Yang hati kunaon sih ya? Mau di ditu dilecehkeun ku Mang Dadai jeung ku si Botuna. Nu bener sih ya, saya dikumakeun ku jam-jam eta. Mau anak dibayar cenah, asal mau kudu daek dipangku bari ngebaturan main judi, Met. Eta sih ya main judi. Oh, Met. Parah, bener-bener parah ieu mah. Bulan puasa malah main judi. Di mana mon mainna? Di ditu, Met, yang dapat tanggal seri. Harem jadah doangan. Kudu dibahas mon jam-jam sekali tuh mah ku aing kudu dipotong-potongkeun beheungna. Tanyana aing geus ngamuk meureunnan. Kiki ge aing pernah jadi anak buah si buta dari gua hantu mon. Oh, tah. Oh lah, cuman aing pulang ngasuh monyetna. Ih. Anggus si madutna, aing benung ngisi sekalian. Yuk. Cicing si didinya. Oh. Mamang aing kaedanan hayang motor kitunya. Prihatin amat nempona. Iya galon, kunaon ditu di bahu ku si Memet. Aduh, aya bahaya aing malah. Ya, bari ngedeng bari nonton Kadel Coa di YouTube. Nontonnya di YouTube bae lah, ulah di tempat lain. Di tempat lain mah ilegal. Nempo si rintik dibully resep ya. Perasaan bau tai amat sih. Di mana sih bau tai? Allahu Akbar. Heh, subek sia keur naon? Entah karena naon kok teh, cuma nang ilu nonton doang. Ilu nonton sih ilu nonton, tapi ulah deket-deket. Pantesan bae bau tai orang Asia. Emang orang bau tai gitu teh? Heeh, sungut sia bau tai. Teh sia. Sia sahur mantas ngakan tai tah. Medan naon orang lele jumbo meureun. Atuh bau tai ge ih napasna. Berlebihan teh desi mah. Geus sia ka ditu lah, mabur. Karesel orang teh, orang hayang nonton film Kadel Coa teh. Karesel, geus mabur bae ditu, ulin jeung batur-batur sia. Pugu budak mah keur main judi teh. Hah, main judi? Oh. Kan ieu bulan puasa subek, lain mah dihalokeun ku sia. Lah, teh, jelema kos kari itu bisa diharolokeun, aya urang diusir. Eta sia, saha-saha kitu nu maena? Tadi mah cuman tiluan. Si Botuna, si Benjo, jeung Mang Dadai. Eta jelema ku teu sieun ka doraka. Geus mah bulan puasa, lain mah lobakeun ibadah, lobakeun amal baik, kalah marahin judi. Walaupun ge ku teh Desi, pasti bakal sareuneun ku teh Desi mah. Hayu atuh. Moal bisa cicing bae aing ka jenteun aing awewe ge. Di mana marahin judina? Hayu be di ditu. Hanggeus saya. Nah. Goreng baik kartu aing mah. Kumaha aing Tah, Dadai? aing mah opat. Pusing aing mah goreng baik kartu. Jebot jeung Dadai. Nah, kio, bejo mah.
Merangan bahas mah Benjo bagus bae kartuna. Aing mah. Oh, ya curangan meren. Curangan cenah. Ngecobain ngocok lah, sugan bagus. Soalnya aing mah ahli bagian masalah ngocok perngocokan mah. Oh, geus geura. Masang Benjo. Sang. Potah. Ah, main tah. Serian bae, mentang-mentang meunang serian bae. Tuh. Woi, macam-macam ngelecekin si Mona. Nah, sia Memet lah. Ku lebay. Lu bae cenah. Ha, me cemar bae ya. Geus ka Memet ulah marah-marah, mending hayu ilu main judi. Parah ima, belum puasa dah, bisa batal puasana. Iseng doang kami Memet, main 2.000. Masang 2.000 tah? Oh, enggak gaskeun 2.000 mah. Sini milu tah. Oh, yuk kesini yuk. Keseran. Jangan Ngocok di. Waduh, nak. Milu Tah, 2.000. Duitan 20.000 nya. Oh, Tamang kocok deh mah. Kocok bermang. Heh budak, istighfar siadak i bulan suci Ramadan. Bisa-bisana malah marahin judi. Des, sabar Des. Ulah ganeng. Ulah ganeng sia paruasa meureun kunaon main judi. Tunggu karena kami puasa, makanya kami main judi ge. Hitung-hitung bari ngabuburit deh supaya teka rasa puasana. Astagfirullahaladzim. Kieu ya teh ari teu ngararaji mah. Hooh, heh dak saria nyaho meureun judi mah geus mutlak hukumna haram dosa. Ditambah posisinya keur puasa, geus mah dosa main judi, dosa tengah hargaan bulan suci. Sia-sia puasana ge moal menang pahala dak. Betul, ibarat gawe mah ya, geus capek-capek urang gawe sampai kesangkana bool-bool tapi teu digaji. Eta kitu sarua bae jeung puasana teu meunang pahala ari bari main judi mah. Oh, tah. Atuh hooh lah. Astagfirullahaladzim. Heh, Mek, siapa yang lu diuk di dia sih? Siapa lu main judinya? Entok komon aing mah. Entos ya. Emang ilo main komon si Memet ge? Aing mah kanak main doang, can cepet main mon. Atuh sarua lah. Bijakeun kuing ka Masia, kada dikulu hirup-hirup teh. Mona, montok. Mon, ulah beja ka maing. Montok beak aing mah disiksa ieu mah. Mona. Heh, dak, balubar moal sia, lamun teu bubar dilaporkeun kuing ka Pak RT. Ulah teh Desi, bisa-bisa kami kayak diusir di lembur ieu. Oh Des, ulah ih. Mangkana cek aing bubar-bubar. Awas ku aing lamun kata pemain judi deui. Guys, stop. Jangan Bejo. Duit orang, dari itu kemeh ho. Ayo bener Jo. Ayo kumaha yuk. Cokot bae yuk, hok ih hok. Hok teh ge. Geus bek, aing menek balik lah. Oke teh. Aing anu untung mah. Hai Rintik, duit kami sih eta. Waduh. Woi, Spek. Hei, Jo, hei tewak. Woi, tungguan.